Ya, kumaha terusan tukang ojek teh teh. Kurang teh bingung nih coy. Mana ganti ruginya, mana tadi ku si Akim, kurang terus ditipu, jam tangan geus eueuh. Awaknya deui. Kan indung bapak orang teh keur areueuhnya, keur kakaraboan gitu tak urang teh. Ah bae we cek hati urang teh tipi butut ieu gitu. Heeh. Hayu mak, geus we ayeuna mah urang ku tipi we ganti rugina. Sok-sok abah bawa bisi kaburu robah pikiran cek pamajikanna. Pamangulkeun alim centenya panggul ku nyalira. Griwil teh di bawah we udah tar logo tipi gede. Geus katumpuan coy. Ay. Saya dalam puasa. Mangul TV itu. Mangul TV anu gede jeung rumpuan rampeo. Ah, paduli aing ku cenah. Heeh, TV teh hurung bae teh. Batir ke rampeolana. Pas. Mikir teh kieu, aduh aing mah euy. Mun bapak urang balik kumaha gitu, sedengkeun TV nu gede dibawa ku si abah tadi. Nah, pasti katanya Joy. Bingung tak urang? Keur bingung gitu teh malah langsung anu unjuk salam di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rot biji le kaluar. Barang berai patut dibukakeun. Si emak euy datang deui. Naon deui mak ka dieu? Kurang puas mak teh. Pan TV dibawa tadi. Sanes ku masalah TV ujang. Mak mah piraku TV. Eueuh ladaran. Mureun moal katingali jelemana. Terus kumaha mak ayeuna? Ya mama yang make ladar we. Teu aya atuh mak ladar mah. Eta aya di luar ladar. Aduh, Joy euy. Hampura we kumaha teh ladarna dibawa. Nah, euy ladar teh diturunkeun ku sorangan Joy. Dirabut. Kelo aing euy. Si emak. Ladar dibawa sa Joy. Jeung awi-awina aya pokok teh bari dadah ka urang. Hatur nuhun ujang sing barokah. Barokah Gendok ke aing euy. Katurung katimpung cek bahasa Cianjur mah kitu nya. Cuk urang mah katetih katimpli, lain bobok menang gorowong. Urang teh geus ragrag tina para katigang taraje tah model kitu euy. Bae nasib contohnya teu naon bisi dosa-dosa urang pikiran teh are ikhtiar we kitu. Urang rek bijil pisan euy. Gede Ceu Isah datang sih. Ceu Isah teh anakna si Abah jeung si Manu dibawa ke urang. Heeh. Dijauhkeun geus bang kenung teh urang kanyelah motor teh. Alah sia naon cuk urang teh nya. Jupok ngomong ceu Isah teh. Jang Den ka dieu sedap. Aya naon ceu? Iya. Lamun Jang Den rek nyilakakeun indung bapak ece lengkahan heula ece. Iya. TV nu digubuk ti Jang Deni teh datang ka imah teh ngabledug. Mureun mah TV teh koslet euy. Ngabledug dah teu leutik aing ngomong ge. Lah, puas ya cocok. Tapi henteu dipokeun mah urang teh api-api. Lah, nah kunaon ceu ngabledug? Teuing, sok tinggal di sana ka imah, buru-buru ka ditu. Bari geudik banget ini ti heula. Geus tepi kana tangka alpukat balik di mana teh? Burukeun, da cicing wae. Nya ceun teh. Motor teh kurang teh kajirokeun deui we. Asupkeun ya kurang teh. Berarti geudig beun untuk si Ecuk. Wah, bari galecok di jalan tapi kasabeuleuh kitu nya ngaran-ngaran bibir awewe datang teh ka imah. Bener sa Joy ka imahna teh euy. Si Abah jeung si Imah teh ngajaloprak. Tuh inget pingsan. Jadi gua ka. Aing geus gara-gara teh atuh aing teh. Si Ecuk langsung dudukeun. Tah tingalikeun tah tina kalakuan Jang Deni teh tah. Ayeuna mah jang kieu Ece mah. Ece mah ayeuna asalna indung bapak Ece cager sing cager deui. Wah, eta mah ngocoblak eta anakna ka mana karep gitu. Heuh, Ceu Isah nyeksek-seksekeun ka urang teh nya. Ah, urang teh sabar we bari ngadua we nya kana kawasan teh. Itu uli si mana teh. Aduh. Ya abdi Deni mah kunaon mak? Aduh. Tipi teh sojang ngabele deung. Datang anakna ieu. Mak damang mak sadar mak. Naon nyai? Mak sadar. Sadar aing mah teu gelo tadi ge. Si mana teh. Geuing sabahna urang teh. Bah. Aduh. Daun jang beuki nyilakakeun ka Abah. Geuning TV teh nu dibawa
ku abah deh nggak boleh dong. Itu mah pan abah kayak tinggal saya teh jungkrung na jang teu apa gambar nama pan teu dipecahkan heula bohongan atuh abah saya teh dipecahkan heula. Ieu mah urusan can beres. Beres nuntut keneh di Abah mah rek nuntut ayeuna mah eta tingalipun bojo ngajoprak deui. Mana tadi beurang geus diacelengkeun tina motor cangkengna hampir leungit. Sanes leungit meureun bah potong. Hampir potong. Gerak bae cangkeng gitu. Tah ayeuna abah jeung pamajikan dicilakakeun. Ujang teh kumaha teh rek maehan ka keluarga abah. Ayeuna mah kieu jangnya punten, ieu mah ti Ece, pribadi Ece. Naon deui ce? Ece mah asana indung Bapak Ece cager hayang cager deui. Apa datang geus hudang ce? Santang tuh, sok-sok mak gugah mak. Halo. Aduh, Cangkengna deui. macan teh naon atuh nu karaos teh? Hah? Sakujur badan mak teh. Cing cobian mah gugah mah sok Kegiat. teu kuateun euy. Ieu mah asup kana pasal ieu mah. Abah ayeuna keneh detik ieu, menit ieu abah rek laporan ayeuna mah. Dek laporan abah ka kantor polisi. Cek salakina tah. Ai salakina bisa hudang, salakina mah. Heeh. Hah? Sok-sok mak gugah. Hah? Halo. Kegiat. Wah, euy. Sok-sok mak gugah mak. Ayeuna mah jang kieu Ece mah. Ece mah hayang cager ya indung. Indung Ece teh kan hiji-hijinan, teu duaan, teu tilun, teu opat, teu lima. Cek anakna ieu. Gue hidung kalima atuh ceuk. Cing sumpah Ece mah daek morongkol Ece mah hiji nu Ece teh ieu hiji-hijina. Cek batur geus kolot ke cek Ece mah ieu teh ieu juga sarini kieu ge. Hah? Alus nyai. Cenah sini nih. Wah, tuh loba dongeng euy. Langsung we dipangku, daekeun ka kasur euy. Bener itu bisa udang. TV ya namanya. Sok jang dek kumaha ayeuna urusanana. Ieu mah can beres. Dan beres nuntut keneh. Abah mah teu percaya di ubaran ku sasaha mah. Minta duitna we abah mah. Waduh, lamun abah ayeuna teu dibere duit keur ngubaran si emak, abah rek laporan. Besok ke Landongan we heula atuh rek ka rumah sakit, rek ka mana-mana oge. Engke ku abi dibayar. Minta duitna we abah mah. Waduh, we. Teu percaya lamun dibawa ku batur. Moal cenah ku abi mah jeung abah we. Nya duitna heula teu kadiekeun. Tuh sing mah teh. Lumayan deui. Kumaha tuh abah nyungkeun sabaraha ka Landong teh? Minta 5 juta. Ah, teu sangem cenah teh. Bat motor ge harga sakitu aing teh heuh. Minta 5 juta. Wih, sok we abdi mah balik dipolisikeun oge abdi hukum we. Kieu we ayeuna abdi adil. Minta 400 lah abah mah. Sokkeun bae teu ayeuna oge dek isuk dek pageto ge teu naon kan minta 400 we. Aya TV kumaha cenah? Sok bawa deui TV bener ka ditu. Ai teh. Ah bayar TV we bawa deui bisa bapak orang nanyakeun di imah. Nya atuh TV dibawa ku abdi ieu cenah teh keun bae we. Abdi minta waktu 2 poe we cenah teh. Engke geus 2 poe abdi ka dieu deui mana duit cenah kitu. Segede 400.000. Tah, sok cenah kitu we ieu mah. Minta hitam di atas putih we. Aduh, joy we. Eta anakna guru gilu putru teh nyieun euy. Di dinya teh nu nandatangan dina ieu surat ngaran Deni Pradesa sanggup rek mayar 400.000 tanggal 2 genep isuk-isuk senjoy we. Isuk-isuk. Heeh. Sok-sok tawi sujang. Cek si batu kesabeuleunan teh euy. Sok tanda tangan buru-buru cenah ayeuna 400.000. Sanggup teu? Tanda tangan ku urang teh. Butuh tanda tangan bae we nya geus lah. Cita ieu dicana ku abdinya. Teu meunang di dieu ieu mah. Lamun jang Dendi pageto teu ka dieu di kantor pos girokeun. Naon ka pos. Ka kantor polisi. Cek manehna teh nya. Geus urang teh teu loba dongeng ieu euy. Hayang beres nanti. Bawa TV teh urang teh. Gusur awi ladar teh euy. Balik ka bawa TV. Pada nanya ku tetangga teh di mana Den cenah kitu nya. Geus ngomean TV cek urang teh. Aing mah euy. Barang tepi ka imah, TV teh tagokeun deui euy ku urang teh nya. Katinggal di harideung lapan ku urang teh da nu ancur teh jerona unggul. Lapan ku urang teh. Aman deui ye.
Alhamdulillah bapak urang datang kadinya asa bau tutung itu jang cek bapak urang henteu pak tutung naon asa bau tutung kabel ieu teh baru sangseu bapak urang teh nya ameun we eta mah urang teh digunting we kabel teh nya kabel tukangna teh sieun colokkeun deui sieun baledug deui kecilakaeun geus aman curhat teh urang mangaleos we moal motor rotot deui aing ka hareup datang ka hareup teh tukang silila gede jelema nyamperkeun mau kantong rada gede mainan teh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh mas situnya si mas nu di tetangga urang nu di kulon tah kemana mas padi ke Banjaran tuh mas semua aya mobil waya kieu mah yuk geus teu aya mobil tapi abdi bade ke ojek coba jeung abdi we mas ke Banjaran mah ayo bae lah seberapa ongkosna kengeng tok 50.000 kilo toh yo ngedek-dek euy duit 50.000 sumarita tuh joy gede pisan. Hayu mas teh lah tapi hayang ayeuna duitna iya duitna geus aya duit kartinian 5 lamar 1 2 3 4 5 cek lada kurang teh euy alhamdulillah tah menang rezeki 50.000 aing euy salah motor teh ya ieu mas geus muntang centenya entos entong tarik teuing lah biasa we bawana laun-laun we cek si mas teh nya mas kalau we motor teh jalan eta giplek motor teh tah cek si mas teh yuk ngayo kieu asa goyang kerawang ini dulu orang teh pasti dulu bana kempes joy aduh aing cerita aralna heuh kala mas sekedap cerita atuh ieu teh geuningan naon bitu bana oge waduh yuk dirusuh-rusuh bitu ban yuk duitna kerjakeun heula bisa untuk jadi mas pambung angkat dikeuna duitna banyak orang tadi bikin dewe duit teh mas dagoannya sakedeung da moal lila rek nama ban heula aduh bisi lami kumaha nyapek bae da moal aya di ojek ini terus teh nama ka handap teh tamal euy baheula pan kompa nih cos kompa heula lila teh euy nama ban teh aki-aki kucrak rarese bae ateul nya rek menang milik kan urang teh tanya urang teh beres we tamana teh 2 euy paku galede peuleunyeung urang teh lah nyamperkeun ka warung nu tadi deui ka pangkalan didelek geus eueuh sia aduh aing euy bener joy tam datang Mang Cep naon den ieu Mang Cep teh muatan ka mana nya tadi si emas teh dek ka Banjaran daekeun 50.000 aku si Udin nih bawa kan nuan ini salila wae urang teh bituban dan teh tadi teh bae atuh sing sabar we meureun can milik euy aing teh nagok euy urang ngahulang joy urang di hareup euy kunaon den ulang-ulang wae dia teh geus dek menang pemilikeun cetadaikeun 50.000 ka urang rek ka Banjaran meni atoh pisan urang teh nah tu lain edit nyeta pan ieu bana bitu nu babating halangan hirup teh tadi sore ngomong ka urang ku si Akim duit ku si emak labu ayeuna ban bitu mang kudu dirukiah bulan teh urang teh kitu nya apa dosa mun maneh mah cuma Cep teh euy bari ngaleos tanya ka teh ka mana Mang Cep balik we horea deukeut teh jeung anu keur sial mah sieun ka babawa cek Mang Cep teh aing kelo jadi hati tuh orangnya